Mak, ai belekem teh naon? Neng atuh kalau di lawang lah batan ronggeng. Cincin ke diajar jaipongan neng teh. Eun we aing ngadaharna hungkul mah. Mama ngomong ke sok padoe merna. Kumarane keet ayo we minta we urang. Neng we ngomongna. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Ya, ya. Na kamarana tadi sen kieu we. Ah, ya nyu tiup kieu euy. Aduh. Nah, anak cenah tadi sen kieu teh. Teuing king kamarana. Mak, suan berawat. Lain tembalan atuh neng. Iya, araya di dia. Saha? Amang neng na kenaran mun di jalan pring kieu. Oh, mama ajo. Kadia atuh mang. Ieu aya keur gogoleran. Mak kemang aja mau giat. Gandeng neneng maneh teh. Apaan mama teh kalau ngadengi selama aja meni ato. Tah, maka beneran aya barudak urang ngajin dahareun wah. Iki tuh maneh daek kitu olahna neneng. Nah, daek atuh mah aya pidahareun mah sanu embung. Heeh sok atuh daek panjieun balekem neng. Mak, ai belekem teh naon? Ieu neng ari balekem teh leob cimpring. Aya wae atuh da mah ngaran teh belekem. Pancep mah ge Sunda mah beunghar ku basa neng. Sok atuh mah naon bahana? Eta opak cimpring neng tinggal ngaleop. Ke cengek teh mak. Sugan eta maneh beuki lada teu. Nyawana pisan atuh mah ya kieu mah. Hin sambaraan atuh ku maneh. Maneh mah da sok bisaan pisan. Nih tah teh ngolo, Cek. Iya tuh pan euceut teh keur teu parurun ieu teh. Ngedul aja ulah sok hayang barang akan. Ih maneh mah dititah sakitu-kitu we ge kehed. Si neneng nanon gawe atuh, Cek. Bisaeun we aing ngadaharna hungkul mah. Mama ngomong ke sok padoe merna. Apan heueuh neneng maneh mah ukur ngadaharna we hungkul kabisa teh. Paling atuh nu kitu wae mah kuning. Sok cing mana kerieukeun. Eta geus atuh meuni riweuh. Tadi nung maneh atuh neneng meni kudu turun sadarea. Mapan ieu enggeus ku si mocin kenting ngaleom. Pak meuni sumi cikurna meuni karasa. Eta teh tingalikeun neneng ameh bisa maneh teh. Anu kieu-kieu wae mama babari. Bawa. Mangajo mana semangat kitu nempolan suluh teh. Ke kumarane keet ayo we minta we urang. Ah kitu mang sing aya kadaek bari naoge. Coba sia ka ngomong kita tadi lain kumarane magawean.
kudu kieu mah ce, si neneng lagi ulah dibikeun ce lah. Neng, neneng we ngomongna. Bira segitu-gitu wae Mang Ajong di pohara. Kok nenek geus asa? Imam bung. Nya hayang atuh mah geng kewe kati ieu lah. Neneng atuh kalau di lawang lah batan ronggeng. Cincin ke diajar jaipongan neng teh. Nah kitu ek diajar jeung naon neneng? Pani sakola kudu jaipongan. Kudu waras anu kalegor siga belatung nangka. Atau Mang Ajo menyusurikeun ka neng teh. Kapan bener cek si Mojin neneng? Oh, sekolah teh neng heuh jadi belatung nangka. Da Mang Ajo mah ke sekolah gitu apalagi kena seni. Kita mah seniwan neneng lain aya gaul teu pararogo mah lain seni. Ah, maneh mah sarwana, apa seni. Ya geus asa. Ngerokok atuh ya, barudak ya, buru. Isukan embung. Depan keringan rata colek dari mana yang di dapur. Kieu napon naon sia kalah ini. Kumaha euy kalah nyelap kana huntu jeung ngata mah kalah main bal ya. Sia budak ngora cara kitu. Aing leuwih-leuwih ti aing hirup teh. Dari mana geus ompong? Kurang mangas beak neng huntu teh sabulah. Ai pituna dikamanakeun. Ya kan tunggal neng si Mocin mah. Huntuna. Tawe nelain di barang hakan teh. Berarti kan biasanya gerak barang hakan teh teh riweuh kana barang hakan mah. Ya kan ngejedom. Oh, berarti wing ke mancing hakan teh nu teuah nya we. Oh, macam barang hakan. Tah teuing ieu teh. Kan tadi mana yang ada neneng? Atuh da ai kateuingan macin meni pohara nyeri beuteung.